mitra sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sasok sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meuli beasna lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sing hade abeh mantep ya ibadah ye ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini ngezakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama ye sok jadi haharuan batu deuk ibadah bener ulah sok itu jadi jangnya ngising di sini apa di sini atuh ngising mah de bandem dihanap ngajakat mah lain deui sok macem-macem ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok diterima ku kala nu endek balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masrof zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aju ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu majelis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doang kula mah hayang henteu dibere tilok henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah salah bae ieu keur carita ngaji bali mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai di Samarinda menang di zakat kadang ya ngarenjang betungtung nama itu kudu jelas mustahik zakat asam ada 8 nah fuqara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagainya nu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditampung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kula mah teh ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu ngalah teh kos kitu tah salah bae bener-bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Gua ge setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin, mantep jasa. Udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas, di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah yang tamer dua deui nya hayangna. Ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan beda ada sosial saja ulah nu kos kitu haji disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae saha RT na teh. Nih, uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula gua.
Ieu keur carita ibadah supaya rapi, supaya orang mantap. Orang kan kieu aing ieu dicokotan bae ku pamarentah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu. Mikeunana bener henteu sih pamarentah janu geus-geus mah pamarentah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pamarentah daripada orang ngeraung kos kitu kukuda dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia. Ke aing mah. Masyaallah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun teu. Ieu mah jang kebutuhan urang. Sehari-hari eta hadam wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib ngazakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin, teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar itu boga teh cek pamajikan aga ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh saha agak satu nah jadi geus dibere arak dizakatkeun kos kitu teh kaayaanna masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dijanapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolotna teu kawajiban urang ja aya bapana ieu ieu supaya jauh supaya ke urang bolak-balik bae ngazakat ka pamajikan ngazakat ka salaki sake ka pamajikan nanaonan mending diliwat habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho ieu mangelingan hungkul nya Kanjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan haramahullahu jasadahu alan nirar maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa can naon bungah doang geus moal ka neraka bae geus. Ngan ai bungah mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu. Mun ditanya ye kabehan sia bunga tante ye asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah naon sebabna nu mentak bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong teh. Antingna gede sabola, buukna beureum sabola. Eta bae taresep jasa. Aya nu lain kitu aing ngejalain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing lain naon bukana doang aduh asana kunaon rujak di dia sirup di dia kopi di dia susu hampir aing teu bisa salat maghrib eta doang da aing bunga teh aduh macam-macam aing saurang mah lain aing bunga puasa teh sahur doang sahur kuna ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing
Ini itu nikmat jasa sahur ayah. Tapi ayah nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon. Ciloknya heubeurang. Eta bae nanya ada maghrib bae. Ambo pohar aja. Masya Allah, macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Mantap kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sambarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung nu encan coba eta. Gagah jasa ta bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagah bisa ngahampura dosa lu geus jeung nu encan. Kakarak wih, ya mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya nu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa, di mana datang sonona luar biasa, ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan, dicumponan ku nanya manehanana bahkan diliwihan, bahkan ngajangjihan di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah, mudah-mudahan kula aya milik teh asana ka ditu nama etak dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun ieu mah kieu we ka mananya Pak Haji nu eta teh eta. Tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan mawa ceurik doang. Mawa ceurik ka dinya teh. Kunaon teh? Penta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuareng minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun deuk datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tak kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun deuk kadatangan pimpro teh bunga, tapi kuari mah mun deuk kadatangan pimpro teh sebel lantaran pimprona nyundatan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah deuk kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna. Kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang, goblok itu teh bupati. Eta di Lampung tah mah kos kitu. Menang niru di dieu di Jakarta. Jadi kos kararitu kuari mah tah. Baheula mah lamun di sakolahan deuk datang penilik buah eta guru bunga kabeh, budak bunga kabeh lantaran deuk dibere ilmu, deuk dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah pendidik datang ka sakolahan nya menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kadatangan penilik emang bunga henteu merengket. Irisan. Tungtungna manu ditekeun orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karari itu eta seuri heueuh meureun tah kajian kumaha teh. Guru tanu seuri guru kajian guru. Tetep cali berlain deui. Nu beres.
Mudah-mudahan kuayana pengajian ieu jadi beres. Bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan, boro-boro dek kadatangan pimpro, boro-boro dek kadatangan pendidik, ya bawahan teh sangkilang murid dek kadatangan guru nirisan. Murid dek kadatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tadina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah. Tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya. Kayak teh bunga takut itu teh. Aya teh guru bae ge salah guru ngaji bae ge salah kiai bae ge salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai, anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka bawah. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai, kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana? Ngadieu mah preman bersorban. Lamun di itu PNS mah preman berdasi, lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah, berani maju demi Allah, berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah Subhanahu. Atributna bebas dek kumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngaleulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masya Allah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan teh. Ku kagagahana bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Sanu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para rese jasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab gama terus ke istana jurusanana. Nantupkeun welanan. Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun loba jasa. Urang teh na apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener eueuh jang ngarantena, bebeja ka kula, siap kula pangodokan aya keneh. Tukang nyieun rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya teu nyahoun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku kagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek.
eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah. Loba urang rajek teu mara ke calana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pana da setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirante mah nu marodah. Jin jeung setan raja-rajana, adapun anak buahna malah satir anak buahna sama. Ceknya diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun rajana dirante bener-bener nu ditangkal kayu. Nu di naon guha dirante anu di laut di batu anu ditangkal caringin roboh tangkal caringinna durwan teh macem-macem. Tah aya anak buah nama teh sabaraha ieu cakeuna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa ka rajana mah aya nu kitu nyaritakeun. Aya anu setan dirante teh lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasana sesuai syarat jeung rukunna setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna. Bisa kitu sukidatis sayatin. Wa mawlatul jin kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui bulikat abwabun nar lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka bahkan wa futihat abwabul jannah lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun. Oh hiji lawang-lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatna putihat ababul jannah. Lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula ketika urang asup ka surga geus ngararinum geus teu hayang nginum naon eueuh dahaga saeutik-saeutik. Masyaallah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan 100.000 manusia per hari keluar di neraka anu mestina disiksa ya menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala manehanana bisa dikasorgakeun bebas di neraka ya Allah mentak gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugi amat. Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teh ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu ebak dikawin ku batur eta urang datang ka kuari jungkelitna tolol teh. Ulah kitu atawa dek menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirnya terjadi urang teh partner bisnis terjadi dagangna itu keuntunganna gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jaka BG geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mantak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal dek Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga minta hampura ka sesama
Ieu adalah budaya Jakarta tah. Ieu maksudna Allah bae ngahampura, ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya, komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna, aduh kaji gitu kumaha. Geus bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masya Allah, Masya Allah. Nah, cek tadi geus saha jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasdik, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa, ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi, tamtama, prajurit dititah ku komandana siap dan saya lakukan perintah dan abri gitu kayak ini titah ku komandana siap dan kita puasa tidak siap loh. Waduh eta lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawahanana siap Bapak saya laksanakan. Dititah ku gubernur siap. Awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap. Taronya sapan. Siap. Teh diperintah ku jelema mah siap dan. Tapi diperintah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu na ge bintang na ge geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah mah siap dan. Kita ulah korupsi henteu, tapi ku komandan mah siap dan. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung di ngora bae kanu kolot jarang cari orang bojong. Hiji waktu bulan puasanya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot. Ka dieu mohon. Sabaraha eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Ramil. Berapa dia balik? Ya dihitung baik. Neng hitung baik. Di mana baik gua, Ri? Ya jadi mana di itu. Ada tengah bulan itu baliknya. Itu baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nah kamar. Di kamarnya na bubuka. Nu kolotnya udah bubuka. Ayo cari bareng. Hi, dia bulan puasa. Bulan puasa dia itu balik. Sekalian kesempatan. Kumaha cakna siap dan. Atau kira-kira dititah kudu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteung ngadayut, kumisna mablang, jenggotna tempong, neangan warteg nu teu kadeulean suku. Masya Allah. Coba deuleu ku urang aya budak detik umurna kakarak 8-9 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nya teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus pogoh loba jasa tama SD ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa. Di pasar Kemis gitu teh sama dina ayana ge tama kiriman ti Cikupa tama. Ya Allah, mun dipikir ku urang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge. Eta bae eta Ki Haji, titah kuno kolot siap dan. Tapi tidak puasa mah keulah. Masya Allah. Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagan bahkan ditambahan deui la khulufu famissaim atyabu indallah min lihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak isi. Masya Allah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna.
bandingkeun jeung minyak misik coba ge ieu ka Kangjeng Nabi barang diambeun jah henteu jadi mah buka daw Paringanan Allah indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski ibatan ambu minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa cek malaikat masyaallah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul model para nabi model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran aya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum ya PKS bagus percayaan kawali Allah Wahabi itu percayaan kawali Allah nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i wali Allah ka Syekh Abdul Qadir wali Allah kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia dikabakar peta ke dia. Ih, lalawora emang kumaha gitu wali. Teu puguh teu karuh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti tadi Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia nah ini kuaripan di dia ngaji ini lain jelema kabeh setan sawareh mah ieu teh aya jin di dia ge termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu tuh la khulufu famusaim atyabu indallah min rihil mis ya Allah Lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah subhanahu nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Panggil ke Junaid Cikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku nened iya abdi buku barat tahun hirup ned lalu bawa omong ayat tulisan nabi dinya cek pan tenang amat net atuh kula mah salat biasa puasa biasa dimana imanet ikupa atau kapuri citra ente pernah tadi dengan ngutus doang paling amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke kaku ku urang kuari di ibadahan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah kabeh nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu horenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa gitulah kagagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa mudah-mudahan urang kabehan diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan intina urang meunang ridho Allah subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu wali istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam unzilat at-tauratu li sittin baina min Ramadan
Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Wa unzilal Injil, diturunkan kitab Injil salasa asyarata ma baina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di samana asyarata khalq tanggal 19 Ramadan. Wa unzilal Furqan li arba'ina usrin khalat min Ramadan anu mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengkeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyamal lailihi tatawan. Man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fi maswah. Wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fi maswah. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زاد فيه الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Kayak ceramah Kangjeng Nabi, sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuari. Ini mantak ayat tekna ge ceramah nanti katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh hasan haji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu sarua komoai gitu urang mangsa kiaiana bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we ya kayak kepanggih kayak di imah jadi kuari mah mementingkan elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? De Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i, cabok. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu kopiahna ge pasti nomor 55 teu jelema. Soal mati pernah maca biografi nomor ka Imam Syafi'i. Ya, atak keneh sama kudu. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Pan angel amat cenah. Ngajai. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu
agung. Urang teges diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepret panas geunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iiuh. Doi teh naon emang nyaho gitu nyaho. Geus datang syahrul azimul qad aghallakum syahrul mubarakul bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah, emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu. Zikira li Rasulillah diceritakan ke Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahunnya na mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples aya nu main catur buabat kunjana aya anu main kartu buabat kunjana aya nu korupsi bagi dua. Jakarta sama kos itu mah henteu ieu mah henteu bawat kunjana ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya anggeus jadi lembu ujianna sasakaran Nazarudin tadi Dayus tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Itu Masya Allah, Indonesia barang reformasi jadi kieu, isin aing mah memengkedasina ge. Tambah leleb kieu, Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Mudah amat amina. Bangun nyaan teh gregetna gitu. Sekali deui, mudah-mudahan ku ayeuna bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nya teh mah kadengin nyungkun tanawan cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cek aing loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura ka nyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh iya pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalalotor gitu bajuna. Asa da balik teh heula atuh pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi tapi tek ceramahna aya urang bacakeun ya ayuhan nas wahai manusia qad azallakum syahrul azimun syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana terus-terusan temenang aya munkarat. Wah, cak Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah lidzalik. Pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya komo lamun muina gagah ieu kan karena pelentak-pelentutna mui anu tiheula tanda tangan teh mui tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu apa ceknya demokrasi pan mayoritasna Islam di Tangerang mah penuh Kristen hiji-hiji acan kok atuh aya datangnya na aya. Nah iya mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dah milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi.
Tah, nu kudu mah kitu. Moal aya cenah kiai minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Dia moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadel kopehna mancrit we wah ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana ting hebat memang hebat di dialah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa siapa iya mapan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram teu wanian nyaritakeun zina haram teu wanian nyaritakeun kredit haram tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh ngomong tinggal ngomong mabok haram ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok zina haram anak zina ambalaya meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min karena naon eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh nu ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikan kita ditangkap nu ngomong tangkap nu ngomong sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang kotor seuri sih naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral a'maron wa aghlaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanana saeutik atuh moal bisa cara eta mah Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah ekes ka dituna eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar insyaallah ieu mah ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul qadar deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak lu dong Lailatul Qadar lu dong Lailatul Qadar aduh ya Allah ya kumaha eta di pondok cedak keur teu penting-penting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur
tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji. Nomor kedua geus diimah di dieu. Ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade. Ya aduh saya orang tiku paing mangyan Lailatul Qadar jam 12 beurang. Wah tah aku ri budak kudu bakal grogol nih budak. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah mangga ada bimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeulean lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk. Terus lempang ke kamar, dibuka deui buak cahaya terus we teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awal nanti jempol. Nah, inget Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateuy geus daya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, jangan di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka Kangjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan. Tinggal urang kuari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar. Walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kangjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunnah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha. Lantaran Kanjeng Nabi ceramah man taqarraba fi idhisatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masiwa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi masiwa. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kali. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur, sarua jeung 70 kali di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedangkan wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha
kurang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa dahareun aya inuman aya tapi urang henteu ditanya kunaon teu dahar sieun ka Allah kunaon teu nginum sieun ka Allah panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani kunaon teu ditumpakan sieun ka Allah beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mah pan kitu pan dipaksa kuno kolot ayo teu siap dan nya tetep meh sieun ka Allah ih ya kebal ya bulan teu balik-balik ayo kajian Ramadan ya bisa sieun ka Allah sieun ka Allah ulah cara orang doyong pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong digembor aya datang kanu kolot beurang bulan Ramadan ditumpakan metol urang Masya Allah siap dan kene wae iya bulan sabar wa sabru fawaduhu ajannat sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muasad wa syahrul muzadu rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala lain lalagaan bulan Ramadan mana deui man fattara fihi shaiman kana magfiratan li dzunubihi saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana magfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa magfirah teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge ayang beberean teh kami pantu boga teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratit ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran magfirah ieu li dzunubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1,5 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah ieu mere pangbukaan teh lain letik-letik ganjaran aduh urang mah diomong kitu teh tah diomong kitu asana loba nu mere ieu kumaha jadi pikiran teh lain hayang mere tolol emang ngeres kabagi mah pikiran teh kudu hayang mere ayeuna mah lain asana ieu loba nu mere ieu bangsa Kiai Golkar memang tarolol ulah gitu kudu urang aing ieu biar usaha aing hayang mere Masya Allah kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil jeung deui kaistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na wah eta mah geus dobel nage dombal dadai geus kalkulator hese ngitungna kalkulator teh urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah lamun urang minjem 100 juta berarti bungana teh berapa Ceri siang bunga bejakeun ayo geran 100 juta gimana bungana mun ngitung kos kitu mah bisa tah hitung kurang mun ayeuna saurang ku aing dibere mun duaan ku aing dibere lamun aya santri 500 dibere mun 1000 ku aing dibere pake miskin ku aing geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal geus langsung surga bae geus mah etalah keistimewaan bulan Ramadan ya iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara mentak qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma naftiru shaim kami pantu boga jang mere pangbukaan qala Rasulullah te Kangjeng Rasulullah wa tillahu azab
Anfattara sa'iman ala tamratin syurbati main wazakatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu nutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju, boga kitu hiji korma bikin hiji korma, boga salegut cai bikin salegut cai, boga ngan saukur saserot sudah bikin. Ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah sehingga urang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban salasina yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah sareng 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duana diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelma anu ningali kana hilal wa in kana fasiqon. Lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha, sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna diakhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad, nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik, bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha, sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na ieulah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkan hisab qot'i, hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rahul menan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55 18,75 arah matahari 18,17 tegak alaratipan kesiamannya. Aing jangan ngomong tegak harti ini ulah dari bersih bagi bulanan. Insyaallah tinggi ulah 6 derajat 55 koma 26 dia bro, berarti 7 derajat dia. Arah hilal 12.54 kacaritakeun nukos kitu nama terpenting. Tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah ephemeris Inggris. Amerika nyukom jatuhnya ieu pada malam Senin adalah 6 derajat 57, beda setik sarua bae. Sulam aya anu 6 derajat, aya nu menang 7 derajat, nu kakula menangna 8 derajat. Ki 8 derajat itu 44 sawan. 15 dakiko. 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan, sebab ijtima'na adalah malam Minggu. Ijtima'na malam Minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 darjah. Paling leutik sulam aya nu meunang 6 darjah. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh, mudah-mudahan bareng.
teu barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu. Ru'yatna kumaha sih? Geus genep darjah, 7 darjah, 8 darjah masih can karu'yat keneh bae. Serahkeun ka rakyat bari ru'yatna. Kadeuleu ke ge tuh rampung putih ru'yat aing. Kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada. Aduh. Itu badan ru'yat teh ayo mudah-mudahan tapi jangan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha deui eta? Tinggal 7 poe deui. Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti urang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah keheotan we kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu dititah poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan, sabulan akaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa nu 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi urang insyaallah nurutkeun teu kisab qati ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu bae hasil daripada ru'yat ibadah ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nu sok dipermasalahkeun. Darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nu keur ieu ge meunang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna meunang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun da eta padahal sulam mah geus meunang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep bae ibadah ru'yat aya kiai orang Semarang idinya datang ka dieu ka kula nanya, Kiai, kapan Pak? Saya mah hari hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama Kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah. Lalu ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian hukum lagi mun dibongkar tanu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tanu nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama pakai. Gitu amat ya, udah nggak usah ngomong. Mual, kula. Ayo gue terus. Menurut anu ngahayukeun nyana mau mual kula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab. Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jerona teu aman. Iku ari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat tuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Teu lakur asal ke proposal we. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli. Biasa bae nu akur nu akurat bae rokok haram teu makruh. Titik. Geus bijil ngeunaheun nuturkeunna teu ulama haram, kredit haram, nyana malah halal. Rokok makruh, nyana malah haram. Tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deh nyana ge. Tampiling habek. Greget jaing mah. Teu seperti jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe ti kuari geura mararandi. Rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun
Sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus gara gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun atuh tadi belakang tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya, syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun, boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Ieu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, nutup puasa geredan. Berakal. Katilu nikoun min nawi. Aidin. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon atuh mah nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu, suami istri pas deuk lohor. Kukula ditanya pemajikanana, "Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat. Nanti habis sholat baru saya tanya." "Oh enggak, saya lagi men." Ternyata. Ya otomatis kula nanya salakina kan. "Ya Bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men." Yo. Di borgol ku isia. Ya. Kalau men naon meureun. Masyaallah. Ih, aya rakyat Tawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah. Iya, Kipu Doli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ya itu nyaho men acan mah kaliwatan. Barang ditanya kok lah, "Bapak di mana?" "Ciku, Pak." Ya. Bodoh amat orang Ciku, Pak. Iji Islam 2 berakal 3 bersih tina head jeung nipas. Nomor 4 ilmun bikaunil waqti qabilan shaub. Nyaon kana waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa. Nu tadi teh nurutkeun hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non kitu ngaranna bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kulama 8 darjah 15 dakikoh. Nah, tanggal hijina lamun pemerintah atau eta naon keur tanggal eta nasional. Tanggal berapa eta? 1 Agustus. Berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Masyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya, syarat wajib puasa 5. Hiji Islam, nomor kedua wa taklifun taklif, nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modarnya. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncilak buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk. Roti uduk jeung leupet atuh ulah sama. Oke, datang ka ira teu kuatna. Sing adi loba teu kuat karena nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker mun tinju jeung Mike Tyson biasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah kula mah pokoknya gitu mah teu kuat jasa asal zohor bae teu aduh cenah leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa jeung bapak man ke di akhirat tuh ya paling ka neraka sageudeng lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih lain lalagan. Waduh sakit itu dah dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya aing mah. Aing ditanya aing pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Aing beteng teu kuat anu dihandap tegang terus. Insyaallah itu kok kudu buat puasa nomor hiji Islam 2 taklid 3 itu kok obat wasihatun sehat nu gering teu kudu puasa nu gering mah teu kudu puasa Allah teh mah hanyaeun dia teh ka urang gering teu kudu puasa ulah puasa sehatkeun heula awak nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ke Bandung, moal puasa, masalah. Di ka Surabaya, masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat deuk henteu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat penting unggal penting sing hade mazhab Syafi'i mah unggal penting teu meunang niat sakaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang tetep kudu unggal penting be niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala ta eta cukup sakitu minimal atawa cek irsyad mah nawaitu shauma ghadin cukup bae sakitu pi Ramadan mangga eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi Teriak itu ribut Ramadan aja Ramadhani. Ribut. Ribut ke Ramadan aja Ramadhani. Ngaji henteu katanya. Nah, ngan KBG jadi bae tama urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban fit aklina. Nyana teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah sah bae. Kegedean Ramadan aja Ramadhani ribut di musola datang ke tarawih wanita sakitu kecitungtun urang ku Syekh Nawawi nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri didopatkeun ta Ramadhani hadhihi jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala geus ulah anu ribut Ramadan aja Ramadhani kurima urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani. Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae tanyakeun ka Ki Uci, hayang ditampiling jago Ki Uci. Aja nanyakeun Ramadan aku iya. Tapi mah keur carita penting tetep kudu niat unggal penting. Lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa.
imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa sanajan statusna nyana teh teu puasa tetep bae wajib imsak ke wajib kobo tapi hade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih ditungtun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadan azizanatin lillahi ta'ala imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ai niatna teu kudu di masjid bae urang ya ke salat isya Allahu akbar aing bisi pohona niat tiap hari niat beunang ya jero hate mahal al qalbu jero hate ye bari ngadagoan imam maca Fatihah urang niat ngan ulah diomongkeun jero hate diomongkeun mah batal jero hate jeung urang hate sunah gadina hate ye cerita hate siga deh ke sia mah omong deui sunah gadina jadi tas taraweh ngopi ingat niat ya nah itu semua godin jadi decare urang decare ya cari daripada pohon jeung urang teh niat teh lah kuari ge sahur engke besi pohon niat decare nah itu semua jadi ebrak pamajikan Noel naon itu Noel lain naon siap enggak siap jima jeung pamajikan pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya kadang ku incu eta abah pan niatna kitu amat jero amat eta babari jadi bae tan niat mah kitu teh jadi bae yang penting niat nomor kahiji niat penting nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa lain poho mah zakiron mukhtaron wara jahilin mazur ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri ai kitu mah manehanna pohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturub saja teh waduh aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal nya geus gideg bae kaburu tah moal asup deui ka pabrik tikat teh dahar nya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolong beres ngarokok Masya Allah sakjana orang aing puasa Ramadan eta kumaha eta kos kitu geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti masalah tapi kos kitu teh masalah pohoan mah masalah sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam nu pinter nu maji nu masantren kiai masalah nu bodoh mah dengekeun ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu geus ngarokok teh aing poho padahal henteu teu sia tanggung jawab jeung Allah sama bodoh sia tah balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur hayang ngongkong emang kitu meureun rangdam sok ngangkong bae ngongkong ye cek salakina itu naon liang cucurut naon ngongkong gegeran bae ditutupkeun ku nyana lawangna dikunci ku nyana der bae beres pamajikanna urang aji nanaonan kunaon ieu beres kumaha bulan Ramadan Masya Allah atuh lain kita tadi sia ngabejaanana jadi cukupna lamun aing kikieu ada ulah bejaan aduh masalah tinggal ngucapkeun alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi urang dahar fadl Allah jima ti beurang pohoan fadl Allah ulah sering bae teh mah fadl Allah tah kitu inget urang dahar batal inget urang dahar minum batal mun teu inget batal atawa karep sorangan batal lamun dipaksa urang dipaksa
dicikeun. Kita dahar tetep Bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya 2 ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalian. Pan eta mah ikhtiar nyokotna. Nah, eta mah batal tah. Sebab nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na masih urang mah. Ya bodohnya na geus didaharkeun ku urang. Urang na balem lamun cakap batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantang mah neureuy mah atuh hese. Eta mah hese pan mungsar temen deui mah. Inuman teu batal tah mah begitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, jima zina, dipaksa ya urang kieu, betul diomeh heula pasti teng. Ja atupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng ya, tapi lamun urang ngendut saeutik batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kok kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kok kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teu ngendut-ngendut nya na cewek ge sapodo ge. Batal geus. Reze aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuari nu wajib qada. Wajib ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul ulma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin nasimin bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa saetanya na kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma teh naon? Kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah ya Rabb. Berat ada luar biasa lamun urang bulan puasa jima na iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir dihirang atau dipicen 2 marhalah. Keur carita baheula mah 2 marhalah hese balik ai kuari mah 2 marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin karena balik ke mana dipicen teh ngan ai cek di ditu kitu mah gitulah. Jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeukeutan pamajikan heulanan nya lantaran ieu besi ai pohoona mun teu poho pan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak li sampi sitati mawadia wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep teu kudu. Nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailan fil fardhi tipetingna henteu niat poho. Tipetingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib qada. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail pabana khilaf. Nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:30 mantep. Ya kena sahur bae neuleuh jam 3:30 ya beres. Sahur beres ka masjid teh pun beurang amatnya. Beurang amat ya. Ye, horenganan, horeng jemna isdet. Paeh jemna tetep 3:30 teh ngebaget bae. Jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30. Atuh teh kudu imsak, status teu puasa wajib kodong. Mantek sing ade ke sahur tah, jamna bener-bener keun heula. Ya, bener-bener keun cas heula jamna, batuna beusi, engke kos kitu tah. Jam 3 horenganan jam 5.
kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus berang urang nginum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib qada. Nomor kalimana laman bana lahu yaumus salasi syabana lahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap punyanan can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qada. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu. Begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng ja ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum we kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng nginum eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah istinsak teh ngintrak banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskeun bae engkena wajib qada. Pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal wa aidin jelema puasa haid batal nipasin jelema puasa nipas batal awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalahir batal keur puasa wajununin edan batal sanajan sakedeung jasa keur puasa igmain ayan batal keur puasa sakarin tak ada di mabok ngaja-aja batal mabok batal ya kailah sing harade puasana urang nu rapih disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung marentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in buka dina bulan Ramadan aya 4 macem hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae hiji jelema nu haid jelema nu nipas lamun awewe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka teu meunang diteruskeun puasa wajib buka teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa anu meunang buka izin meunang doang kama fil musafir jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz ka Surabaya jaiz sangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab meunang buka cenah moal buka eueuh masalah sakadar wenang hungkul kitu keneh nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teu naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waqtu anu jelema boga qadaaneun 2 poe boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngangke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku hadisna tingali bae dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngangke-engke puasa
ngangkengke ke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang nu boga kodoaneun tahun kamari kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari kodona mah hiji ngan bayar fidyah mun 2 tahun tetep kodona mah hiji bae fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah ulah ngengke andai kata aya jelema keur puasa kodok waktuna eueuh deui tanggal 28 Syaban nyana kodok tanggal 29 nyana jang kodok eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan eueuh deui waktu haram sama bukana sebab pun buka eueuh deui waktu teu menang teh